saya di lembur. Ayo waktu seperti jalan masalah. Kabil barang jam 8. Kami sekalian ngebongkar panggung Pak Ucen. Ai seni teh tadi cek Pak Kubu. Corongna Mas media. Ai seni teh kudu jadi tungtunan. Pula sampai seni teh jadi tangtangan. Yang daripada seni jadi tangtangan mending keneh turun nyokot keler nu aya teng-tengan tah. Nah, tadi Pak Kubu masalah HP. HP-nya kasetnya di bawah umur. HP teh sebab ada peribahasa semakin majunya teknologi semakin bejatnya moral manusia. Benar. Lamun teh dibarengan iptak jeung iptek. Naon artina? Iptek ilmu jeung teknologi. Hari iptak iman jeung takwa. Mantap hate jeung otak jeung hate kudu bersih. Kata Agim, jagalah hati Belalang kupu-kupu. Jagalah hati lentera hidup ini. Izinkan suami bila menikah lagi. Amit Sama poli pantai. Pantai. Sok hiburan. Poli dalam. Mah khusus kanggo ka pangresa Bapak Kades. Pak Kades wilujeng ngadangkeun. Moal teuing make musik, moal teuing make calung. Khusus anu sanes Pak Kades teu ngadangkeun. Kumaha wungkul maneh tarsun dia? Lagu baheula nostalgia. Heeh. Bubuy bulan eta baheula lagu eta waasnya bercicing di sawah. Waas saya baheula mah ayeuna teh teh waas ku maneh. Eta lagu eta tetangga urang kan orang Batak, Pak. Jadi lagu eta memang tersimpan bisa lagu bubuy buluan. Bubuy bulan. Lagu eta mah teu make buih. Cicing rek lagu. Ajek si Alito nang Boga lancet lancet ay lancet si garanang. Oh si garanta. Boga lancet deui. Aya si Humarakeng. Boga lancet deui. Si Humaragung. Cina huma unggul. Eta lagu eta kabegina lagu bubuy buluan. Bulan. Cek si Bubuy bulan coba Batak. bubuy bulan, Mbak. Benar. Bubuy bulan sangrai bentang. Bubuy bulan sangrai bentang, Mbak. Bahna panderi teuing. Panon poe. Panun poe di sasarung. Panon poe di sasarung. Yang panon poe di sasarung Amin teu panas mungkin di sasarung. Dari kata galawari gini. Model. Isi ieu mah teu waras pisan. Eta cik si itu si eta nu sok ngider tiap minggu. Oh gitu. Tiap rebo kumpul. Nah, ini tadi apa rebo kumpul? Lah eta nu disebut bank sampah. Pak Eye. Baik itu langsung tadi orang saya sampah. sering ngadenge aya tarompet. Ayah. Eta paling seneng lagu di ditu pakai tarompet. Enak. Tarompet? Nah, tarompet. Eta enak pisan, Pak. Coba aya tarompet. Tarompet anu lagu nanti anu tang kembali kentang teu make ngekek. Make eta enakna eta. Oh no, enggak suka ngekek. Acis kancang buncis teu make nyengclek. Ih, penting nyengclek mah ulah make nyengclek kecuali kepepet. Tah heueuh. Langsung mun teh ka dia tukang tarompet teh hari aya. Ye kade ye hadi aing. Teng gede teng. Ulah nyebut Aceh atuh. Aceh sautik masing. Eta teh di sekolahan udah eta teh. Di ISBI. Nah, ISBI berkitik. Berkitik. Udah bagus. Masya Allah. Jika tukang membal. Lamun kapungkur mah di konser Katolik Karawit. Konser Katolik Karawit. Udah teh. Ditanya kadung. Sok narompet teh. Kan? Oh, sok sing tarik ngomong. Udah ke bumi. Ulah galak-galak ada digajikan ku gue eta di kawaktu. Urang hayang make tarompet. Ngaran maneh sanu sabenerna cik make tarompet?
ditolek. Cek sasu Ditolek. Nah, naon? Ditolek. tol Ngaran maneh ieu mah ngaran maneh. Naon kalsun cecek maneh? Ada ini ke urang mah tahu bulat. Jika ayeuna kieu cengnya. Ka Bapak Hajat. Pak Hajat. Rokok teh atos. nama Rokok teh atos. Rokok teh atos. ucap kapan surat tarompet asya mana kuang ke wong Geus surat keur make trompet ket. Rokok teh atos. Gampang. Nyolok kana mata. Hajat. Pak Hajat, rokok teh atos. Rokok teh atos. Kap ieu pala Pak Hajat. Pak Hajat. Lepaskeun langsung rokok teh atos. Pak Hajat babari. Lain tarata torotot. Rokok teh atos. Rokok teh atos bangsa. bener mana anu tentang Orang jadi batu kayak ngarap polisi batu. ceng lamun dibalikan ti dia niup sugan Budak ya sarek colodok. Ini mah urang nepi ka bujurna ditonggeng. sok tukang silat tukang silat majukan silat Silat. tarompet aya saya nurek jadi tukang goong Orang sama nih. Bangong. kan urang nu ngendang Hah? urang nu ngendang Menang mah anger kayak gitu. Anger? Anger. Bangong leutik ku maneh. Bapak tuang nantinya mah tukang gong. Aduh ayo aja ka tukang gong. Banyak. Sugan geus itu. Ya teh ceng rek nyeun rombongan silatnya. Dukung ku maneh make tarompet ieu nya supaya payu. Ulah uhan uhun make tarompet uhun aja ieu kalsung naon sih? Ya, tak seseledak nampu. Ari gong di mana tempatnya? Beti kelek di dieu sangkangkeun. Adieu. Dicicing aya atuh. Nyuruhkeun. aduh keur cicing aya nu udah kadek Nyawa hayang kumaha. Sok tarompet jang kadiekeun ieu deui. Bangun aing aduh. Aing nganyao euy kepeng-penang kieu teh mah euy. Sok tah kitu tah. Geura takoh heula. Eng maneh bola dinya belah deui ya. Nalompetan. kadang wargi sadayana urang sekedapan dina pencak silat di Maung Cakahgar naon sih wah Pawitan tina tepak 3, tepak 2, adituna kana tepak toel. wilujeng nonton ya anu bade salah sawios ngarengke saha Pan urang kalsun. mangga Aing di mana si cicing kalsunnya? ada di Pakai ngomongin teh kitu. Eh. Banyak kitu. Atuh salah coba. Alatnya kitu. penghormatan heula penghormatan anu sae bagus adik aing Aling kalsun aya teh sopa. kapeng ke beres Aling. bagus Eta tukang kendang kasih pos. mangga saya wah beres mau satu sekali hormat Bisa anu keur nyadak. salah sawios judul laguna buah Kembang beureum. oh kembang beureum ini jangan nonton Tarompetna dinya tah. awas
Saya pisan ya pagelaran silat. Saya kumaha gongep lo saya. Aya naon sih maneh? Yang ngajak ngobrol. Hayang maneh ngomong terus. Pati tadi jago aya kitu. Eta di mana panakol? Kapan ditak lo aing? Aduh. Ulah lo barewakan sing anu punten den. Jadi tukang ngomong kudu patok. Iya. Itu Untung bawakan si kabak. Oke. Pak dua Cimane. Pak dua. Kapan lagu nama kemangnya? Pak tilu. Pak tilu. Ke Pak tilu. Jadinya nggak butuh kan? Butuh. Silat jeung bari jeung nafsunya anak tuh Nafsunya anak kalah ngaromong jurus mah terus Ieu teh keur butuhan nih. Rek molot Butuhan duitan. kolot juratan masa habis 300 dari mana di badamian sabaraha harga Ieu kakaran nawan setengah. Tapi tadi bikin setengah tilunya. Iya kan abi can tepi hayang sabaraha maneh mun bisa mah 2,5. kalau beki mundur nih Bisa. ini ngomong dia sering maju ke Cina ya Sebab ieu silat lah. Pantes we mah. Pantes. mana harga 3,5 Setengah. mana yang sabaraha 2,5. juga tuh 2,5 maka jenting bikin hiji setengah Aku makan. Aku masak pingpin kita. kumaha mun di abi 70-an gratis tah Sebenarnya ya mending dibikin setengah opat dur we asar. Karep urang mah. tanggung jawab waras sampai ka engke Alhamdulillah. sok kumaha ulang ka robarewagan ulang Iya tuh. kom teh didengekeun Kapan piduiteun? bae engke geus rap Nah karek hati karek hati kan unggul ya. latihan hukum ke badamina geus rap di silat Astagfirullah. Ayo segala rupa mani duka bisa ieu kunaon sih Duka kunaon? Sebentar. aya nu punten ge tong didenge Wah, ana mah. ceuli teh rapatkeun Urang mah ganggu sumpah. saya ngarekan ya Karep. siap hai dihareuyak kitu maneh ngucang pura-pura par bangsat eta maneh sok pakai terompet aduh pakai terompet ngomong nak mangga lain dot ayo setuju